Malam minggu bagian apel kasih bebek. Ubah ke kawali duit. Set. Naon Kernaon kecirina ieu kernaon? Keur macul. Ngumbah ngarti ya. Mun dadae kanan ngumbah tuh muruh-muruhkeun atuh kalancek, Dek. Tuh duit lah. Urang teh tas di kawali ang tarutu pengumbahanana. Ari kitu mah geus muruhkeun ka urang atuh, Dek. Daek itu ang. Daek aing mah daek pisan ning. Gampang masalah eta mah ari daek. Bener. Heeh. Salok aing gas. Mayan mana tinggal tuh Dek aing semangat ya, Dek. Sing bersih. Gampang. 50 nya. 100 atuh Dek, pan meneh teh tas balik jalan. Oh iya atuh pokona nama sing bersih, pokona siap. ulin. Terima beres pokona Dek. Mayan. Dat, duit jeung jajan 100. Bang, nah ieu motor mangwan di kumana kumang? Oh, karuhan ning aing keur teu parurun teh, men teh titah-titah wae mangwawan mah. Atuh kumaneh teh nya asa pangumbah kencan, teh di buruhan ku Mamang. Buruan sabaraha? Jeung jajan mah lumayan, atuh teh 20.000 ya. Aya duit mah hayu lah. Sing bersih ya. Tinggal jeung heula. Lumayan 20.000 ge. Ya. Sing bersih ya. Heeh. Sok. Lumayan 20.000 ulin euy. Iksan, hari ang lurna ke mana? Iya, kalah jadi kumaneh. Itu tuh, urang pangulikeun ngumbah cenah di buruhan 20.000. 20 kumaha Iksan? Urang mah ngaburuhan kalancuk urang ge 100.000 dan 20 kumaha ieu maneh? 100.000. Ngomongna ka aing mah 20.000, tanaonan ieu mah. Pembodohan ieu mah. Urea mah ieu mah. Ieu anggeuskeun heula kaen ngumbahna, je. Ai si goblok lanceuk aing ka mana teuing. Si Iksan. Aingnya karbu teh asa teu normal wae goblok teh. Moal ieu teh nya. Balik-balik karbu teh. Sigana mah geus ngarenaheun euy. Ajaran heula. Jalan dulu ya. Si goblok teh ngapalakna gitu ya mah. Aing penasaran bisi karburan kayak ieu. Teh kapan geus di setting mah geus ngeunaheun teh. Rasaan mah kumaha goblok teh. Ajaran dulu ya. Pas goblok.
Tengenakeun ayeuna. Dilakukeun we wae. Aku naon ieu motor? Keur ngeunaheun ayeuna mah geus pas euy. Nah jadi parem si goblok teh. Aing apes bak bensin. Aing mah kumaha ieu? Ieu mah kudu ditanyaan ka bapak. Susah tuh naon. Faisal, Pak. Ieu bak bensin, Pak. biar bensin di mana? Dihandap ya. Si mah atuh lain ulah ini keula geuning kan. Kumaha tuh? Sok buru ka dieu. Geuwat ya. Si ada ongkohnya. Oh, ada gua tuh. Kaget deh. Aing. Gila gitu yuk. Bari suruh lah. Biar bensin mana-mana. Coba. Siapa? Ketuang step, Cok. Lah. Itu teh. Sok. Naik manehna. Ada gitu. Sok. Tekan ieu ya. Nah. Sok. Gas itu. Kaki mah kaki mah. Gas. Berat ereking mah euy. Sok gas. Si amat udah mau ereking. Bensian ngesian setengah liter. Nah, kalau ngesian setengah liter gini. Ngesian mah 20 ribuan. Cek bener atuh, Pak. Oh, napa dia bener manehna we ulah kilak naikin sih. Anjir suku aing nyeri kelak aja penuh. Kebaik pisan atuh. Bisa orang ketiga ya. Aing mah. Sarung satu apa? Ayo kulak ilik geura, rek kiratin di tempo heula ilikan heula bensina sia mah. Nah, bensin mah tadi pan ngesian 20 ribu, Pak. Oh, pan boros saya rek mah beda. Lah, Pak. Minta bensin we, minta duit ya. Enggeus tuna we ka iman jigis burit ieu mah dipake ieun jeung tunda. Bapak mah aing keresep-resep mah motoran gua gauk aing tidak itu tuh. Gauk sirit sia geus nyongcol mah sia teh ka sawah. Bapau.